ulah aya kubagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Neraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu, Prung? Hari-harita luncat ngablesat ngacorelat cirim Mbah Gabug Inten dina waktu harita malah jelas ayeuna mah langsung sigana teh hayang ngadu kakuatan ngaliwatan leungeun anu geus dieusi kakuatan aji tapak saketi. Si Rawing memang ngarti kana kaayaan jeung kahayang lawan. Dalah dirina oge hayang buru-buru ngarengsekeun lumakuna tarung sabab waktu memang kacida pisan samporetna. Da pugus satadina mah geus rek init mulang ninggalkeun eta patempatan. Hek ya ya. Dua leungeun harita patarema grep-grep. Leungeun si Rawing jeung leungeun Mbah Gabug Inten silih cekelan. Dua jirim katingali pada ngageleter sarta leuwihna ti eta katingali parobahan paroman beungeut masing-masing. Anu nandakeun bantrokan dua kakuatan tanaga lapisan dina kakuatan puncakna masing-masing. Geteran dua leungeun beuki lila beuki kuat belesak. Dua suku si Rawing nya kitu di suku Mbah Gabug Inten pada ngabelesek kana jero taneuh. Anu sok padahal taneuh garing jeung teas, tapi pangaruh tina dorongan kakuatan nu bantrok ngajadikeun dua suku anu keur ijen wewesen lir upama nu jadi berat ngaleuwihan ti biasa. Ya. Hayo, lain hayo, lain hayo kayaknya. Hayo. Harita Mbah Gabug Inten aker jeung nguras kakuatan tenaga batina geusan hayang neken kana kakuatan lawan. Geter kakuatan tenaga lapisan tina ilmu tapak saketina li upama nu ngarembes ngaliwatan kulit lawan. Tapi si Rawing memang nyangking ilmu pancatunggal boga ilmu anti panas nyata kakuatan sumber pancer saringing banyu. Beuki lila jirim nu keur silih uji pangarti teh beuki ngageleter kuat. Belesak dua suku si Rawing jeung Mbah Gabug Inten beuki ting belesek kana jero taneuh. Tarung seperti kitu tang tue leuwih bahaya batan tarung biasa dina harti ngagunakeun tata gerak ilmu silat. Anu jelas ngutamakeun kana karikatan jeung kabinekasan sarta keampuhan jurus. Tarung saperti nu dilakukeun ayeuna ku si Rawing jeung Mbah Gabug Inten mangrupa jalan akhir atawa tarung puncak anu ngan ukur bisa dilakukeun ku jago-jago nu geus tepi kana tahapan ajen pangarti nu geus sarat asak sarta nyangking manjing luar jeung jerona. Si Banteng Mulung oge ngarti kana kayaan anu keur lumangsung dina waktu harita. Dirina teu wani cumarita ngan ukur ngabandungan dibarengan ku hate nu kaketegan. Sedengkeun Untari katingali ngadeuketan kalebah si Banteng Mulung dibarengan ku paneuteub anu ngandung kaselempangan. Nagringan eta nu tarung teh bet kitu Kang Banteng. Bet kakare abdi maningali nu tarung sapertos ayeuna kitu mah. Oh, mentong ngaget-ngaget Nyai. Kang Ngawing-ngawing memang ngekeh nyarung ngagunakeun nguatan danaga lapisan. Ngieu tarung memang leuwih bahaya Nyai. Nyabab ngamun ngurang-ngurang nguat mah bisa-bisa ngalayang nyiwa. Narung nu itu mah leuwih bahaya Nyai. Tapi nu momokon nama si Kang Ngawing-ngawing kudu menang Nyai.
Kumatu pami ayeuna dibantu ditulungan ku salira Kang Banteng. Tiasa kitu kinten-kinten Kang. Tetemikeun abdi mah pami Kang Rawing duikeun ka kedah cilaka mah. Untari pinuku pangharapan sangkan si Banteng Wulung ngabantu ka si Rawing. Dirina temikeun upama si Rawing anu geus nulungan kulawargana make jeung kudu ngalayang jiwana. Ari si Banteng Wulung narik napas panjang bari nyarita. Wah, ngakang mah teu bisa ngabantu nyai. Sabab ngengke ngabengayakeun diri ngakang nyorangan, pokona mangari ngakang mah mercayalah ka Kang Ngawing-ngawing nganu bakal menang. Moal ngele Kang Ngawing-ngawing mah pasti menang Untari. Si Banteng Wulung pinuh ku kayakinan sanajan katingali ayeuna memang si Rawing matak nyalempangkeun hatena. Tapi manehna boga kayakinan si Rawing tangtu baris aya dina kaunggulan. Dua jirim masih keneh adu hareupan, dua leungeun masih keneh silih cekel, dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan geteran hawa-hawa saktina. Lir upama anu silih dorong ngaliwatan geterna getih jeung urat nu aya dina leungeun masing-masing. Si Rawing gancang sadar kana kayaan dirina kudu gancang-gancang nangtukeun sikepna. Sabab lamun teu kitu ngandung harti dirina anu bakal cilaka sanajan dina hate masih Rawing teu miharep binasa ka sasama. Geter kakuatan tina sapasang leungeun si Rawing anu keseng hideung beuki lila beuki kuat. Nu akhirna dina puncak kakuatanana si Rawing ngagero bari jeung ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Jengkang koleang kebut Mbah Gabug Inten jirimna harita katingali ngajengkang ka tukang bari ngalayang ngoleang anu saterusna ngagedebuk kana lemah. Waduh! Mbah Gabug Inten ngagero panjang kara salir upama nu dibantingkeun ku kakuatan ilmu kacidarosana. Mbah Gabug Inten nyobaan pikeun ngoneal hudang deui. Tapi karasa tina jero dadana aya nu nyurungkuy teu bisa ditahan, anu saterusna Mbah Gabug Inten langsung ngutahkeun getih hirup lalambaran tanda tatu di jero anu parna kabida-bina. Si Rawing katingali harita narik dua sukuna nu mebas kana lemah, nyusut getih anu mapai sela-sela bibirna. Ngareret ka si Banteng Wulung, si Rawing nyerenge seuri bari nyarita. Aduh, endun teng euy. Nyepikeun ka ngablesek kitu yeuh. Ngablesek pisan asup kana jero taneuh. Kapaksa we kudu ditumbah ngudu geus ngablesek kieu mah yeuh. Aduh, hayang ngasaan ngablesek suku teng. Hayang. Aduh, aing mah euy. Lamun teu di ngumah bau naga cenah. Aduh. Ngenten neon-neon ngablesek ngoge ka ngawing-ngawing. Nganu menting mah ka ngawing-ngawing ayeuna ngunggul. Nyoba-nyoba ngatuda ka jagong uing. Ka ngawing-ngawing teh atuh mikiranna euy. Wah, Gubug Nginten ngudang deui ka ngawing. Eta si Gubug Nginten ngudang deui ka ngawing. Memang bener. Katingali hari tambah Gubug Inten ngoneal hudang bari sumengir nahan kanyeri, maksakeun maneh hudang sigana teh pugu era jeung nafsu, atuh di hareupeun dua muridna dirina kudu ngaranapan ngajengkang terus ngababengkang dina luhur lemah. Mbah Gabug Inten nyiduhan sageti atawa nyiduhkeun sesageti dina sumutna sababaraha kali. Subala jeung Sujali nyalampeurkeun ka guruna Subala nu pangheulana nyarita. Waduh. Nah kieu geuningan Ki Guru. Cekuring oge nu ngaran si Rawing mah memang boga ilmu setan Ki Guru. Leuwih hade ayeuna mah urang mulang pikeun ninggalkeun ieu patempatan Ki. Kasalamatan jiwa leuwih ti sagala-galana Ki Guru. Mundelik jeung ngaburileng eta sapasang panon Mbah Gantu Gabug Inten ka Subala jeung Subut Sujali. Nyarita sorana robah semu peurak ngagambarkeun kaayaan anu keur nyandangan ka nyeri. Da puguh memang Mbah Gantung Gabug Inten teh tatu di jero. Cacak lamun Mbah Gabug Inten mah
harita kaanggap kuat lamun lain bah gestang tuting kumaha jadina bontong ngobacot aja sia kana karep tong ngabacot ka mana karep sia ulah nyarita nu lain-lain bala kabelum si lain memang eueuh deui kajabat ti lamun geus rubuh terus nyo minta ampun ha atawa lunta kamu ninggalkeun pakalangan pikeun dewek leuwih suka keneh pae deuleuh coba-coba deui ayeuna aing bakal maju deui lengkah-lengkah suku Mbah Gabug Inten katingali geus jajarig jegan kurang kaseimbangan Subala jeung Sujali harita salempang ku kayan jadi guruna sok sieun nepikeun ka hanteuna di eta patempatan ulah maksakeun Ki Guru ulah maksakeun bahaya si Rawing memang jago pilih tanding anu kudu diaku ku urang kapunjulan ilmu jeung kahebatan pangartina Ki Guru leuwih hade urang balik ayeuna mah Ki Guru nya Ki Guru urang balik we Subala jeung Sujali keukeuh ngajakan balik di ka guruna dewe gejanji deuleuh leuwih hade aing eureun jadi jelema tibatan teu mampu pikeun ngelehkeun anu ngaran si Rawing ningkas ya Mbah Gabug Inten geus nekad sigana teh sanajan tangtungan teu pancuh masih keneh maksakeun maneh ngawangun pasangan si Rawing harita katingali masih keneh pancu dina tangtunganana merhatikeun kayan lawan kadenge si Banteng Bulung harita nyarita Kang Awing ngembak gubuk nginten nyeun di masangan Kang niganya bae manehna nganggeus nekad meureunnan ngayang paeh Kang lain kitu pugari akang masuk jadi karunya ningali lawan geus kitu mah teng jadi kumadunya bet piraku ari akang kudu teu ngalawan mah teng wah dan ieu mah lainnya lah ngurang Kang Awing lu momokonna mah dang eta mah nyanehna nganu nyalah Kang mokonna mah nganu ngaran Ngembah Gabug Inten ngamun melu mantingkeun nya kali deui Kang Awing titingkeun bantingkeun kumaha dua suku na oge geus ngageleter nya rorojod kitu nya aneh tadi aki-aki teh keur make aki kata mah geus kolot nih nyaho tuh geus nyorojod masih kena rek dipaksakeun maju alah cilaka gerai mah di tengah jalan oge teng ijiran jeung caritaan si Rawing teh telah jadi kenyataan sabab harita katingali Mbah Gabug Inten anu ngagero narajang sorana geus peuda bangun anu kurang tenaga budal sia curilah kajeng Mbah Gabug Inten harita nu maju narajang harita pisan Mbah Gabug Inten maju narajang teh kandeg awakna tengah di tengah jalan sabab kira-kira dua lengkah ti hareupeun si Rawing Mbah Gabug Inten terus ngagedebut rubuh nyungkurna kuban jari jeug solonton kebut we Mbah Gabug Inten ngagero panjang nusa terus nangulahek sirana kagigir teu usik deui tanagana jeung napasna sigana mah beakeun di jalan si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung bari nyarita nya percaya henteu ka akang teh beakeun di jalan ieu mah tanaga jeung napasna atuh da geus nyaho waruga teu kuat kalah dipaksakan saja nang kuban jadina teh wah mae ngatawan teu Kang Awing mae Kang mae we paeh kitu nya duka teuing paeh jeung teu mah ngan ku taksiran akang mah pasti tatu di jero cukup berat teng atuh dabongan sorangan ngajakan tarung ngagunakeun kakuatan jero sapinuhna nya kitu eta mah babak balukarna teh si Rawing bari ngomong kitu teh maju leumpang ka hareup terus dongko ngabalikeun badan Mbah Gabug Inten sinanang karak katingali beungeut Mbah Gabug Inten tias koneas pipina ditoelan ku ramuleungeun si Rawing bari ngagerendeng nyarita sorangan ieu sakieu geus meot karijut kieu ya kulit masih kene gede ari nafsu mah ngelmu keur ngalulugukeun kagorengan deui jeung kajahatan aduh Mbah Gabug Inten eta make ali Inten geuningan geus kolot masih keneh resep kana perhiasan
Sirawing ngareret kalabah Subala jeung Sujali nu katingalin teu wanieu nyalampeurkeun da pugusieun ku Sirawing teh. Sirawing harita ngagero bari ngagupayan leungeun ka tuhuna. Hoi kadieu euy bala jale kadieu lain tinggalan teng kitu tuh kadieu yo kumaha ya boga guru teh diantepkeun kieu rek sina terus nang kuban kieu hayo maju kadieu lur kadieu Lantaran kajurung kurasanya meureunan kanu jadi guru, harita Subala jeung Sujali bangun asa-asa terus laleumpang muru nyampeurkeun ka lebah Sirawing. Sanggeusna deukeut duanana ting jalan teng nangtung teu wanian ngadeuketan ka guruna dinu puguh. Sirawing harita aya di gigireun jirim guruna anu keur kapaehan. lain ting jalan teng kitu atuh lur kunaon jadi ngadadak celeno celeupeng gitu. Iya rek diantepkeun bae nu jadi guru teh kumaha ieu teh. Subala ngawanikeun maneh cumarita, kitu oge teh sirikna bari jeung mamandekan sigana teh. Akan coba teu kumawani Irawing. Apaneun da ieu mah yang guru akang nu panasaran, ari akang mangan sakadar nganteur Irawing. Nyaritan oge jadi sopan Subala teh. Masa bodoh yang merek ngancer wong korek diri tak kumaha oge sabodoh. Aduh gitu ngan dia kudu terus digotong atau dipangku atau diinditkeun ki dia yo euy maknya jadi ngahesekeun ka kuring. Geus puguh tadi ngaririweuh make ngajakan ribut geus namruk ieu kudu katempuhan buntut orai deui. Mung kuring mah teu tarima. Si Banteng Bulung harita ngagero di nyarita sorana mubuhan daruan pikasieun. Hoi nyanyi Subala ngoge Sujali ngintong nyicing lila-lilanya bawa gurunya nih sinang ngindit gubugnya punyanya namun lila-lila ngaya di dia nyane ngangke kungain dimantingkan ya. Sok burukeun bawa ikan itu atuh gobok inten boro kan itu lur. Si Banteng Bulung teh lamun geus amek teh pikiranneun ngan ingetkeun sing jadi contoh ayeuna ieu kajadian teh lur eureunan laku lampah nun teu merenah sabab sanajan luhur ilmu jemar pangabisa bisa ngapung luhur ngapak mega paribasana tapi lamun pangarti salah ngalarapkeunna engke bakal datang mangkarma. Pikeun ngayakeun balitungan ka harteuy. Subala jeung Sujali meh bareng arunggeuk bari tungkul teu beda ti bueuk menang mabuk. Kahartos sadaya Irawing. Ulah yang ngarah ngarinah ka sasama sia lur. Hayang untung ku jalan bari ngarugikeun batur. Komo ieu bari jeung mateni ka sasama lantaran hayang harta bandana. Bok cilaka tah laku lampah kitu teh euy. Ingetkeun, panggih deui jeung kuring. Awasnya yeun nya ilaing duaan ngayakeun tindakan anu ingkar saperti kieu nyaho sorangeun. Si Banteng Bulung ku kuring bakal dititah pikeun main pikan mindahkeun sirah kana bujur ilaing. Daek sirah lamun ayeuna sirah maneh pindah kana bujur. Ayo lamun bener daek ku aing sia. Uluh, ambuh moal rek wani-wani deui sadaya Irawing. Ambuh moal deui jadi ayeuna mah ieu guru akang rek dibawa meureunan di dieu. Nya tuh kudu dibawa. Manya rek diantepkeun nyai di dieu, nyar pigaweun bebet riweuh atuh jeung kudu nguruskeun ngababangkang kieu mah. Tong sieun Sujali. Sabab ieu mah gabuk inten teh acan maot hirup keneh ngan beakeun tanaga jeung napas. Ngan lamun teh manepikeun ka hanteuna tarimakeun ya atuh dabonganna sabab kuringan saukur jalan pati jeung hirupna manusia angin nu maha kawasa anu kagunganna jang. Jadi ari kuring mangan dharma nyaeta derma nibankeun mangkarma ka dirina embah gabuk inten. Sok pangku ka itu Katingali Subala nurutkeun kana parentahna Sirawing. Jirim nu jadi guruna harita dipangku ku manehna Subala neuteub antep ka Sirawing bari nyarita. Akang sekali deui ngaduhunkeun ye ka sadaya Irawing. Ari sabab masih keneh dibere ampun. Hampura bisa akang ena nyieun kasalahan deui ye.
nya dihamper gitu yuk gitu geramnya sarta lumampah teu kudu lila di dia bisi si anteng dulur kuring daya ambekeun ke ayo jalan jalan pokoknya kudu turun sakoko Bandung Subala jeung Sujali akhirna mah geus teu ngalieup deui ka tukang. Terus lempang ninggalkeun eta patempatan. Mbah Gabug Inten bener-bener geus teu musik dina dipangkuku muridna teh. Untari harita katingali nalenjang lumpat nyamperkeun ka Lebah Sirawing, nya kitu di si banteng mulungan ukur 3 lengkah lempang geus tepi ka tempat Sirawing. Nuhun salira Kang Rawing salamet piningan. Barosa tadi nama abdi teh salempang Kang. Margi Mbah Gabug Inten anu sakitu galak jeung garangna geuningan. Nuhun Kang Rawing. Sirawing imut ka Untari terus nyekelan leungeun Untari bari nyarita. Biheung ilah Akang bisa nyekelan di leungeun Untarinya. Tah ayeuna mah Akang neruskeun lampah ya Nyai. Cindak ayeuna mah geus beres lakasan sagala rupana sabab Akang bener-bener penasaran lamun acan bisa tep. Waktosna geuningan parantos teh kapan atuh cak urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.